Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Neneng Zara Putri Aulia ti kelas 10 MPL Batilu. Di dieu abdi bade nyaritakeun sajak nyaeta judulna Hareupan di Sapoe. Hareupan di Sapoe. Hareupan ti isuk poe ngembangkeun ti isuk poe. Angin ngusap rarai pinuku rasa hate ngampura mawa hareupan. Ngudag impian anu can kacumponan. Leungah tekungsi eureun sanajan jalan sarasa hese. Cimata ragrag jadi kukuatan ngan kuatkeun jiwa. Pikeun teras maju dina peuting dinu sepi. Angin anu maha suci mugi isuk leuwih caang. Hirup anu ku berkah jeung kabagjaan. Sakian ti abdi. Mohon maaf bila aya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.